eta mah nang Gusti Allah, dibulak-balik penting nang Gusti Allah, berang nang Gusti Allah, hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah, urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, lawan Gusti Allah. Mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero, boga naon atuh urang. Kasep dijadikeun kabanggan, goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang, boloon sia. Dibopengkeun sia ku aing sia. Bobeng. Wal qahiru fawqa ibadihi. Dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah. Endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boloon ta budak, deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu daya teu upaya urang mah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari. Nomor kahiji ceuk kamari, wa indahu mafatihul gaib, di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji. Nomor kedua, wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting. Dikaluarkeun ruh tamyiz, haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Summa yab'atsukum fi, tiberang dihudangkeun. Urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma, datang ka ajal. Kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang. Dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu, dek dibere sugih atawa susah, geus ngabogaan dokumen ajal kabehan teh. Ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung, berarti can datang ajal urang. Sakitu bae. Ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep, ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuti, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tamah. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tamah aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tamah si aki-aki. Nurug cupu tamah budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh, tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kituna mah sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki. Atuh
masih aki-aki make HP mah boga opat kene. Tolong tak aki-aki ya Allah. Make SMS-an kene. Aduh, aing garetek gede gini lagi. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh. Khurujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak. Paeh. Apa geus an datang kadinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum jaga. Beres kiamat. Bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura deuk maling di bae. Eta belum dah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus. Hei hamba kaula. Kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana diampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kabari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti.
nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura kai dihampura kuari geus salamet malam kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang kap detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Seha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, nges 14 anak. Kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah yang moal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi
anu ngahirupkeun Gusti Allah, ngemehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan, leg-legan Gusti obat, teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis, tanah teangan seukur 75 rupiah, murah jasa jelema ngajara ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing geus. Eta, wah, kabelah dieuna, wah, mari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kurang iya aya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kaharepna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh ya, pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa. Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi. Sugih pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nah hiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa
kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nunyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku anu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun kajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeunah anakna ke bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macem-macem kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah jamual robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadagan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar
naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadihi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggaan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fawqa ibadihi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boloon ta budak, dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Gitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara. Lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanemkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke makan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero kana oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadihi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok gitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horegan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar maeng nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak
manuk onam cek sehat ilah manuk onam nyana ayah hibranti sayangna merendah kene sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut betengna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok meh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloon jan teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cakang cek 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 ji kadengena ku urang cek 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun kacak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya
di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah waka catet ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cek anu katuh ulah waka catet ulah waka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kenca kumaha ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting nata sisa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masyaallah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh ieu sok ngaboncengan Simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urang nyana teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun
cek malaikat taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah di dalam aya naonan eta kan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki jadi di leuwih gitu aya kacangan nih urang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu paeh tawafat rusuluna mautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jama tina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyana tah ngan anak buahna wah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali esuk-esuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka esuk-esuk neuleuk deui nu mantak dideleuk lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusia hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag
asal ragag ngek, asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu ke Muriang teh waktu ke Muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuhan si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh. Encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan si Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya, nurang cerita paeh mah masyaallah. Tah, mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajen kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lompat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah tamalakal maut tah bigireun ieu mah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah. Entah malakal mata, iya tuh gering bae, can ngaplek mah di itu tuh tenang bae, ngaplek kakara, ayo sehat tinggal sehat, geus ngaplek, cak malakal mata deka mana sih, jeung kabar sagala, geus ngaplek bloon sia, eta orang geus ngaplek itu mantak sing hade, masya Allah, nu kasalahan, nu sembrono, wahum la yufarritun. Yana yuqsiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah? Paeh. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahumul haqq. Pengurus, Gusti, pemilik anu lurus, anu bener, pengurus anu sabener-benerna. Dek dinaonkeun ieu? Liujazihib. Dek dibalas. Kuari mah orang diurus teh alah pengurusan majazi tama ke orang berbalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha lu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa
ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir pikih ngaranna kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae teh mah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu roh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang aya bae jahe Haji ke mana? Kasih kupa sekian nanti kurang gendek. Emang neng jeung sa? Tadi naik angkot. Ye, Mbah Haji jeung sa? Sorangan. Iku lah milu bae. Oke deh. Teh eta roh mata dendam roh. Tolol, goblok, cilaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus. Bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka roh mah pancek tadi gen nazifun latifun nazifun tohirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpai sana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah ku ari tinggal diasup-asupkeun bae tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa yeuh tetep we cakawana sudah roh ieu putih tanya dilalaunan-keun kurang emang Mbah di mana cicingnya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya
Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono, baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh, makanya segen pulang. Saya kira itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh, laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa, muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus, adlon. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adupun ka ditu na mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh, tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh, geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis deui tatobat. Masya Allah. Nah, awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa andap zulmaniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Gua dek kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing saruat bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo, lebang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul oh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia beureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Ngementak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakal nasumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Hala eling
lahul hukmu hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae teh jaksa mana jaksa pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia anal malik cek Gusti Allah ai raja kuari ayo sia sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu aya sabaraha rangda tah nu rangda mah bingaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nya orang da mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba eta lurah ka mah tuh dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi ala cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumbah engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambai-ambayan kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih datang anu hideung los engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul hasibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab gas moal bisa ojah urang kukumaha ge mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin qul wallahu alam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa kana Muhammadun ibnul Hanifan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nang Ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muga nilar benu safallah anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali sittata asyara rajulan apa 16 wong lanang kulhum min wadari Fatimah az-Zuhra dari sakabeh sittata asyara iku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura.
Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah parwasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu parwasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Wow, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian, di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa, Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura. Disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura. Nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa. Hehe, cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun. Nu mantap cak Kangjeng Nabi, lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9-an. Nu mantap cak Kangjeng Nabi, sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da. Puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya, kok pan Yahudi mangan Asyura dong? Urang kudu ngaku ngabedaan kaya do khaliful Yahuda wan Nasara. Sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 Sabtu Asyura, memehna Jumat ngaranna Tasu'a. Nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk entekeun bae cak pikih 2 bae Tasu'a jeung Asyura. Mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a, Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat, puasa Tasu'a, poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi. Atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta tah. Bloon biasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husein. Sidina Husein berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidina Husein. Lolos tidinya berangkat terus naik onta. Kemudian jarombongan nelobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala. Helanan ke ceritakeun ti mimiti lahirna insyaallah ku kula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis ke didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husein ka Madinah. Di Madinah didinya lah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae.
terus Sayyidina Husain kita beat ke mana ya ke Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat teu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dieu ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada-armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah. Didinyalah nyieun kekuatan. Setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat-dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot, Yazid titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa, kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu nu paling buang kalarah mak. Ini nyalah kabur Sayyidina Husain ke Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu geus caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Nu mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Ininya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus bae Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh.
aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae didinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid galaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinya lah terus yang tenda akhirnya perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran perangna geus eueuh tanding jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna ieu lah Sayyidina Husain tah baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kos kieu nu di luar teh nyaho. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa engke bakalna dikupah. 1 warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Tah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang saneus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut ku sungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan ku sungut nah ku ari ieu nu belah ieu blas tinggal make ieu doang nya teh padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum, maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang nu nginum saurang-urang acan nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahoeun tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komo nu zarah mah teu geus teu nyaho kaler kidul bae tah mah geus kula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh
tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah, kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina jeger geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus nyawean cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Moha raja satadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. Ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun, hulu nama ke pedang. Hek, pisah. Sanggeus pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab cerik. Kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid susurian Yazid bungah dengan kata kaburanana akhirnya dibalangkeun titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta. Nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kana kieu. Kabeh sama buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol. Tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha geus dipersiapkeun di Iran. Bakal di Kupah, ya bakal narima jutaan manusia. Itu bisa katahan. Gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, didieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifna naon dibaca ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kazaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa. Teu katahan, dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang, Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Tayalah mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat.
Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah iya, urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain, jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah, jeung para syuhada was sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanapiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye genep belas seluruhna nu genep belas ieu mah ieu adalah keluarga ahlil bait, turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain, yakni Habib Syarifah nu genep belas. Oke, kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya wallahu a'lam bissawab.